Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak. Kita kan abdi teh mongkap ka ieu Mohon. ya acara jarah kapuh. Abdi hoyong terang, Mbah, sejarahna daya luhur teh kumaha. Sareng abdi teh kantos naik tangga kaluhurnya aya makam, hiji makam aya itu cerita. Tah eta teh kagungan saha makam teh. Manawi upami Abah terang silsilahna atau napi sejarahna ngawitanna saterus kumaha. Cobalah kasihan terang. Jadi meureun istilah teh mah meureun ujang mah hoyong terang non sejarah daya luhur sareng yang Jaya Perkasa meureunnya. Tak ieu jang. Ieu menurut sejarah Sumedangnya sejarah lokal. Kita sawasanya nama seueur versina. Dia namanya orang sana ke versi nuka sakaterang ku Abah baheula. Abah ge apa teh sepuh Abah keneh. Lalakon eta teh. Tah. Satu acan ngaguar ka daya luhur, urang ti mimitina heulanya. Nah bet aya nyecep di dinya cenah iteuk. Nya. Tah. Ngawitan teh kieu jang. Apa ai Sumedang larang teh nya pagetreng sareng ti pihak Cirebon kapungkurna teh. Tah, harita sebutna teh yang Prabu Sayang Hawu, sebut Prabu Sayang Hawu teh sebutna teh yang Jaya Perkasa. Masihan Siloka Hanjuang, nu di Kutamaya. Tah, eta teh Siloka Hanjuang teh anjeunna ngawawadian ka Eyang Batara Dipati Wiradi Jaya sebutna teh Eyang Nangganan. Tah, cik ku anjeun ieu non Hanjuang tempokeun ku anjeun upami ieu Hanjuang non ngarang-rangan atau napi perang jik bawa ieu non di kerajaan jeung rakyat ka daya luhur. Upami ieu Hanjuang hegar caricing weh tong hariwang berarti kaula salamet. Saur Eyang Jaya Perkasa teh ngawawadian ka Eyang Nangganan. Tah. Nya diantos-antos sebenarnya aduh boa-boa sebenarnya. Nya singkatna carita Eyang Nangganan teh nya mimpin nya ngalikeun Nalendra Prabu Gesan Ulun ka daya luhur sareng rakyat-rakyat. Mindahkeun ke ibu kotana di Kutamaya ka daya luhur. Teu ingetan wawadi ti Eyang Jaya Perkasa di Siloka Hanjuang. Cenah kan Hanjuang hegar. Tah, sebenarnya cerita berangkat dugi ka daya luhur. Tah, tepung sirami dongkap Eyang Jaya Perkasa ka karaton. Ditingali karaton kosong. Sedangkan eta Siloka Hanjuang hegar anger. Gitu. Tah. Tidinya anjeunna bendu anjeunna. Aduh kumaha ieu ku aing diwawadian. Teu nur. Ieu ka anjeun ngabeledik anjeunna ka daya luhur. Tah dugi ka daya luhur anjeunna nya dasar namanya nyariosan nya nyarekan istilahna nya ka Eyang Nangganan ai anjeun kumaha. Poho ilaing ku Siloka kaula dinu itu dinu Siloka Hanjuang. Tah Eyang Nangganan nya nerumaoskeun. Nya anjeunna Eyang Jaya Perkasa ngebledik ka puncak gunung baheula mah sebutannya Gunung Curi Rengganis mu ayeuna mah daya luhur. Tuh, tah tidinya anjeunna bakat ku bendu-benduna nyecepkeun iteuk di dinya. Tandaning anjeunna nyecakeun kalungguhan, nyecakeun babakti ka Nalendra kerajaan. Yen semet harita anjeunna babakti ka kerajaan. Ya, tidinya anjeunna ngahiang, ngiles ngaleungit tidinya. Eta teh sanes makam kan? Sanes. Eta mah itu kan disecepkeun jadi anjeunna bakat ku bendu. Jadi Siloka anjeunna nya teu diturut ku Eyang Nangganan. Nya diecageun kalungguhan anjeunna maleungit. Cenah ayeuna ngahiang-hiang teh kumaha maksudna supados teu kapenak laratanna ku pihak kerajaan. Disangka eueuh gitu. Sapadahal anjeunna teh lumungsur ka Cigobang. Nya nepangan Prameswuri nu kahiji Eyang Prabu Gesan Ulun sebutna teh Nyi Mas Cukang Gedeng Waru putrana Eyang Sunan Pada
di daerah Karedo. Oh. Yang dina jumuh ka anjeun ka yang ka yang nyimas cukang gede waru anjeunna sejak amitan. Tah tidinya terus amitan anjeunna teh lumungsur ka daerah Baginda. Nya daerah Cipancar. Cenah naha make bade ka Cipancar. Tah anjeunna bade nepangan ka putra-putrana Prabu Ragamulya Surya Kencana nya sebut teh yang Prabu Siliwangi akhir. Didinya teh putrana aya. Kahiji putra nu kahiji ayang ayang Surya Kencana nu kahiji namina ayang Pangeran Istihilah Kusuma disebutna teh Sutra Umbar tetapi Mbah Tajur. Terus nepangan ka ayang Pangeran Sastra Pura Kusuma disebutna teh ayang Sutra Bandera. Nah eta teh duanana teh nya putra-putrana ti Prabu Siliwangi nu akhir sebatna teh ayang Prabu Ragamulya Surya Kencana tetapi sebatna teh ayang Prabu Nusia Mulia Surya Kencana tetapi sebatna teh panembahan pucuk umum nya gelar Siliwangi, gelar Prabu Siliwangi nu akhir anu mimpin di daerah Kaduhejo Pulau Sari daerah Banten, Pandeglang Banten. Teteh. Jadi lalakona teh anjeunna nya ayang Jaya Perkasa sebutna teh ayang Prabu Sayang Hawu nepangan ka putra-putrana ayang Surya Kencana nu di Cipancar. Makamna ge di dieu di Cipancar jang. Oh, yang Jaya Perkasa. Ayang Jaya Perkasa, ayang Istihilah Kusuma sebut ayang Sutra Umbar. Sebut Mbah Tajur terus ayang hiji deui sebut ayang Sutra Bandera. Didinya makamna teh di Cipancar, tanu di anu di gayeuh luhur mah sanes makom. Tapi eta mah ciri anjeunna ngahiang. Makam aslina mah di Cipancar. Tah cenah. Ajeuna cenah aya cenah Binokasi bukan Dagala teh nya. Tah. Eta pan Binokasi teh disebut mahkota di kerajaan Siliwangi nya kerajaan Pajajaran yang dipimpin ku Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja dibikeun ka ayang Prabu Siliwangi nu akhir disebutna teh ayang Surya Kencana. Eta ge sebutna teh Prabu Siliwangi teh cenah gelar. Tapi engke urang bahas lah soal kerajaan Pajajaran engke lah menawi ka payuna. Enak urang bahas nu ayeuna we nya. Tah. Ayang Surya Kencana ngawawadian ka ayang Prabu Sayang Hawu sebutna teh ayang Jaya Perkasa. Jig ieu bikeun mahkota ka Sumedang ka anak kaula di Sumedang. Ya salah ku komandana nya ayang Jaya Perkasa sebutna teh ayang kana teh ayang Jaya Perkasa komandan teh mimpin sebut opat kandagalan teh sahasana opat kandagalan teh kahiji ayang Jaya Perkasa. Kadua ayang Sang Hyang Kondang Hapa, katilu sebutna teh ayang Pancar Buana, sebutna teh Mbah Terong Peot. Kaopat Mbah Nangganan, sebutna teh Batra Dipati Wiradijaya. Anjeunna nepangan ka Cipancar nya masihkeun mahkota Binokasi ka putrana Prabu Surya Kencana. Nyata kanu nu putra pangageungna sebutna teh Prabu Istihilah Kusuma sebutna teh Sutra Umbar. Tah, ku Sutra Umbar teh sebut Mbah Tajur teh. Ye. Euna bikeun dah ka Karaton Sumedang, keur naon aya di kami oge. Kembali bikeun ka Karaton Sumedang, ka Karajaan Sumedang ka Prabu Gesan Ulun. Kembali da ka saturuna sakaruhun. Kop bikeun ka itu. Nya sareng ka kawasan karajaanna dipasihkeun. Ka Sumedang Larang. Tah nya tumut empat kandagalan teh tumut ka parentah di ayang Sutra Umbar dugikeun ka dipasihkeun ka ayang Prabu Gesan Ulun mahkota Binokasi teh. Tah engke orang bahas sejarah Prabu Gesan Ulun Senaramana karuhuna insyaallah ka paeun urang bahas babah. Tah nya dugikeun ka ayang Jaya Perkasa dugi ka Cipancar teh anjeunna tetep talingakeun ka karaton ngempeda teu campur di karaton tetep pemerintah mah ditalingakeun ku anjeunna
Jadi anjeunna ka Cipancar teh jadi nu nyemput bumi di nu Caang ulah digikeun ka papai ku pihak kerajaan. Jadi ngahijing jeung rakyat di Cipancar itu baunya tapi kekeh ngalingakeun kerajaan mah ngan teu campur di karaton tetep kudu tanggung jawab mah nya tak kitu. Jadi sasat nama nya namanya mode di Gayo Luhur teh sanes makom ciri eta mah ciri anjeunna nyecepkeun itu teh nya nu tadi ku Abah nu diwartoskeun makom asli nama di daerah Cipancar. Tah di bagina ge aya sebutna teh non yang sutra mulut sebutna teh Haji Baginda kapungkur mah abi non Abah sok raja ngadangu ti sepuh sebutna Baginda Ali eta ti keturunan ti Sutra Bandera eta nu sakaterang ku Abah duka versi nu sanes mah abi mah nyawa nyangakeun kumaha masing-masing versi sebab kapungkur oge masing-masing anu ngajelaskeunna. Jadi pasti aya nu benten eta mah kumaha nu ieuna lah nu nganileuna ngan Abah mah nyarioskeun anu kapungkur nu sok rajeun ku sepuh Abah ngabahas sejarah ade luhur tak kitu we sementara ngajangnya engke kapayuna kitu Abah urang jelaskeun deui sejarah teh seueur di Sumedang teh dina sejarah daerah di Gunung Lingga nya abdi ngadangu mah nami makom teh Prabu Taji Magares mohon kayak urang bahas siap diantos Abah nya ka sakitu wala sama nya nya tama kirang sana langkung namanya nyangakeun nyai saena nya di rumah kawasa tepatna ti Abah itu namanya sakitu we bahasannya kayak orang-orang sampun deui bahasan payuna mohon margi masih kan seueur kami di kantor tempat jika nama sayapnya banyak mah moal atuh lagi naon udah terang bergerak ayeuna oge sejarah kepungkur lalakon kepungkur ulah poekeun obor mohon itu tah Abah oge apa teh ti sepuh mohon sepuh Abah apaan ti sepuhna deui itu tata-rata gitu. Tah ayeuna cenah baheula aya tulisanna. Ayeuna apa sih aya tulisanna? Baheula mah teu ditulis, lewat lisan jeung lisan. Iya. Gitu, jadi lewat biur jeung bibir. Ayeuna mau ditulis da burak kaya maca ngapageun ge teuing. Da panjang mah komo. Nya. Matak sejarahnya kepungkur, mulai buah silip sini silokat lewat bibir jeung bibir. Ayeuna mau ditulis kieu, sok daek teu maca musak kieu. Waduh. Kong jeung ngapakeun. Nah mau ka udah. Mohon. Tapi kopungkur kulisan jeung lisan pinterna teh coba rahasia. Teu kapanggih ku penjajah. Teu kapanggih ku non kuno sanesna deui jadi rahasia. Bibir jeung bibir mau tulis kitu mah saha wae nu muka. Nu maca. Gitu. Siap lakuan namanya. Ya, untuk nuhun terus nambihan pengetahuan. Nah, sejarah ieu. Kan enak kan urang teh kangen kepanginten upami dongkap ka hiji tempat hiji ziarah. Ya. Nah, soalnya kan sok timbulna pertanyaan. Nah, khususna abdi mah resep upami sejarah. Nah, sejarah pengembangan Islam dan mau ayeuna Islam teh dongkap kan. Pasti aya di batu. Pasti bisi aya jalan. Aya jalanna usahana gitu. Tokoh-tokohna saha. Tununa tubahnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.